Tekayuti impi kawilang alintami ayeuna patepang deui jauh mun bisa mahiji lalakon awas teu sirna teu pegat galura carita nungalun mang tahun-tahun tekun jadi patepun carita urang tua geus laksana karingagina rumah tangga sempurna urang pupuk kuasi jeung kasadaran masih jarang kuku pengku bari atuh kedah sabar gelis jeung tawakal diringkang halang kudu bisa ngaliwatan sangka urang pinanggi jeung kabagjaan geus tekayuti impi kawilang kalintami ayeuna patepang deui jauh mun bisa mahiji lalakon awas teu sirna teu pegat galura carita nungalun mang tahun-tahun tekun jadi patepun carita urang tua geus laksana karingagina rumah tangga sempurna urang pupuk kuasi jeung kasadaran masih jarang kuku pengku bari atuh kedah sabar gelis jeung tawakal diringkang halang kudu bisa ngaliwatan sangkan urang pinanggi jeung kabagjaan hirup hukum membarengan